Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu di mana dina kesempatan ieu urang sadaya atos dipasieun kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Ibu guru anu simkuring dipika hormat sareng rerencangan. Ayeuna simkuring bade nyampikeun di antara nu berjudul narkoba di kalangan remaja. Kanyataan umum yen narkoba mangrupikeun ancaman serius pikeun masa depan generasi muda sabab gaduh dampak negatif anu ngaganggu kana sagala rupa aspek kahirupan kalebet kesehatan, sosial sareng keuangan. Teu bisa dipungkir remaja mangrupa mangsa kahirupan nu pinuh kadorong jeung rasa panasaran pikeun nyobaan hal-hal anyar, hanjakal. Ieu teh mineng kelemahan dipake ku dialres narkoba nawarkeun barang dilarang ka rumaja. Kalayan janji-janji pikeun katingali keren sareng masihan kapuasan. Kanyataanna efek negatif sareng dampak anu dihasilkeun ku narkoba jauh langkung ageng. Pamakian narkoba dasarna bakal ngakibatkeun ketergantungan, ku kituna pengguna kajebak dina bunderan kecanduan anu berpotensi mungkas dina leungitna kahirupan. Tingkat gumantungna dihasilkeun ku narkoba oge bakal ajak pamake pikeun ngalakukeun sagalana aranjeunna tiasa pikeun meunang ieu barang-barang nu antukna bisa ngalibatkeun ningali akibat anu goreng anu diakibatkeun ku narkoba. Urang salaku rumaja kedah pageun nolak sareng ngajauhan narkoba supados henteu aya rohangan pikeun kahirupan urang, ngarusak masa depan, mangrupikeun resiko anu pasti upami urang masih ngerjakeun obat psikotropika ieu. Daripada ngancurkeun kahirupan ku narkoba, seueur kagiatan positif anu tiasa dilakukeun ku remaja sapertos olahraga, masak, diajar program, atanapi maen alat musik anu pasti bakal ningkatkeun kamampuan urang pikeun masa depan anu langkung cerah. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring ngeunaan bahaya narkoba khususna para rumaja. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa langkung giat dina nyebarkeun pendidikan sareng informasi ngeunaan kumaha gorengna narkoba. Piatur hapunten biaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.